ikir carita kebangkawarhan akhlak ieu mah dek diakurkeun jeung ayat ieu. Pejabat geus kos karar itu, calo geus karar itu, pemuda anak kuari mararabok zararina. Coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu kuari di hareupeun mata urang nu micin orok. Di pasar Kemis geus sabaraha urang nu dipicen orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna. Eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung. Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh deuk kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheulana henteu pernah masantren datang ka dieu pan di imah nama aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ye lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke ka neraka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokokna mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun sia geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding gas atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka kali naon kadang-kadang tuh sia nya hoja sapaan ja osok burung ka di jodohna geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang kali sadane di kali sadane na dioyak-oyak ku EH teu meunang pindah ku ari ka kawasan Pasar Kemis atuh nu mahmur mah urang Pasar Kemis cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah deui 50.000 hutang Gusti Allah pancana kiai nyaho bae deuleu contona ku ari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh Masya Allah kondom ambalayah di dinya urut naon eta kondom nya urut budak leutik kondom ambalayah bener kan sih ji eta tanda bukti teh kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisina betul Bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya salah satunya Bapak ya dikit sih secara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah Masya Allah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Falamma nasu ma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة
akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Allahu a'lamu bimuradi falamanasu maka samang-samang saninga ya umam kabetaraku tegesa ninga ya umam mazukiru ing barang kang den pituturan ya umam kabe ing mau'izu tegesa den urukan ya umam kabe wa khuifulan den pepeden ya umam kabe bihi kalawan minal basa'i wadh-dharra'i saking baksa kafakiran kasusahan wadh-dharra'i lan kamadaratan lan gering alam yata'izu maka orang narima kaurukan ya umam kabeh fatahna maka ngabuka insun agung bitakhfifi macane kalawan den entengkeun fatahna wa tasdilan den tasdidan fatahna alaihim ingatase umam kabeh abwaaba kulli syai'in pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena arah-arah nyungkun lahum kadue umam kabeh hatta malah-malah idza farihu tatkala bararungah ya umam kabeh bima utu kalawan barang kang den ya umam kabeh farah batarin kalawan bunga olo-olo sombong akhadnahu makang nyiksa ingsun agumung umam bil azabi kalawan siksa bagtatan le kaget pajatan tegesa le kaget faidahu mublisun maka kaget umput tau ya umam iku mublisun kang putus asa kabeh aisun min kulli khair tegese kang pegat kang putus asa kabeh saking saban-saban kebecikan وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Wallahu a'lamu bimuradi faquti'a maka den bedol atau maka den pegatkeun dabirul qaumi opo akhire kaum alladzina zalamu yatane wong akeh kang pada zalim ya ladzina kabe ay akhiruhum tegese akhire kaum bi an istusilu kalawan yen taden rusak ya kaum kabe alhamdulillah lan utawi sakabeh puji ku tetep kadue Allah rabbil alamin kang mangeranan sakabeh alam atawa alam kabeh ala nasir rusuli ngatase nulunganing pirang-pirang rusul atawa ngatase den tulungi pirang-pirang rusul wa ihlakil kafirin lan den rusak wong kang kafir kabeh. Ayat ieu terakhir nyaritakeun tentang kabangkawarahanana akhlak-akhlak kafirin. Biadabna akhlak kafirin, bloon tolol akhlak kafirin. Diajak ku Gusti Rasul ngimankeun Khalik Allah jeung ngajak iman kadirina sebagai Rasul Allah nyana endahan teu percaya lain sakadar teu percaya bahkan manehanana ngalelewe lain sakadar ngalelewe tapi bahkan merangan ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicontohan ku umat-umat nu baheula karitu horeng umat nu baheula lain kakara kuari Muhammad umat Kangjeng Nabi Musa ketika diajak ku Kangjeng Nabi Musa tetap inkar saeutik anu nuturkeun umat Kangjeng Nabi Isa sateu acan anjeun Muhammad sarua bahkan Kangjeng Nabi Isa na dek dibunuh
Jadi ulah kaget Muhammad sarua nu bara heula ge kitu bae tah mimiti ku Kangjeng Nabi diajak sasamara ngajak belah dia jelas-jelasan fasda bima tu'mar kau belah dia terus Kangjeng Nabi dakwah tetapi para kafirin anu ku Gusti Allah hatekna geus dicap boro-borong milu kahdanan ku milu merangan deui ka Kangjeng sampai perang jeung Kangjeng lantaran tiba heulana kos kitu atuh terus datang ka kuari ulah kaget lamun tangkorak Yahudi terus-terusan menjajah umat Islam satungtung urang kuari bae ge salila hirup teu eureun urang ngadenge perang teh teu eureun ngadenge perang geus mah Irak kemudian ke Libya kemudian baheula memehna Ethiopia terus teu eureun bahkan rencanana terus bae Amerika mah sebabnya nama jualan senjata kabelah dieuna tina awal jualan senjata lantaran geus ngarasa jadi raja di dunia ieu terus kana agama kuari geus mengarah ke agama entek sing hade urang teh sing hade kuari mah geus kudu siap-siap ciku lagi geus kudu diturun-turunkeun ku aki-aki baheula teh naon buli-buli sagala nu karitu bangsa besi-besi nu baheula urut merangan Belanda teh kudu disiap-siapkeun deui ku ari teh lantaran ieu mah geus lah tinggal mencet doang ngejegur ngan beda cara perang baheula mah perang teh bener-bener medan perang atuh kuari mah teu pugu jajanna mah di luhur bahkan kapal tanpa awak perang teh ngan saukur kapal bae mamawa bom roket jelemaan di luhurna ditembak salah teu ditembak salapan ku urang paling nyingkir kapal paling urang markas-markas geus dibuat ku ari di Indonesia direncanakeun markas non gitu ngaranna kitu prajurit tentara Amerika di jantung kota Jakarta cih ulah dikira geus mengarah ieu teh ya Allah ya Rabb geus tinggalnya masang satelit masang kieu mana Cikupa so oh iya Citra ini mana Bojong iya. Mana Sepatan Cilongok ulah aduh lain lalaganta kitu jasa karena kuari kitu jasa Masya Allah lantaran Kangjeng Nabi dakwah Kangjeng Nabi ngajak dilelewe ku kafir teh lain sakadar direrewe dijebian dianiaya Kangjeng Nabi teh nah ditegor kapan ku Gusti Allah teh tegoranana melalui baksa iwal borro paila dipailakeun teh lain sakadar sapail-pailana urang mangan sakadar jaritakeun ieu mah kejadian alam jadi paila model kieu tegoran ti Gusti Allah baik secara keseluruhan maupun perorangan padahal subur tapi saurang ieu kok jadi paila ditegor ku Gusti Allah kamari mah wah usaha teh curcor ti dieu ti ditu kok kuari mah jadi madarat jasa boro-boro boga kendaraan imah mewah dahar ge hese jasa ditegor ku Gusti Allah bil baksa ditegor ku Gusti Allah melalui gempa, melalui angin beliun, melalui tsunami. Ditegor ku Gusti Allah wadorro penyakit gering baik keseluruhan maupun perorangan baheula mah urang mun ngadenge nu setruk kelas menteri, kelas pejabat, kelas gubernur, kelas bupati setruk teh kok sekarang itu kuari mah orok 2 bulan setruk. Mikiran naon tuh nyana kapan orok kapan setruk mah itu tidak pemikiran setruk mah tidak pemikiran lantaran temahi nu kudu dipikir anak-anak otakna mudal setruk ya orok mikiran naon nyana apa pikiran bapakna sering naik deui
jadi puyeng meureun nyana. Tah ieu tah orok setruk masyaallah karim. Saya geus caritakeunana. Tarolah nu geus boga pikiran mah nyana teh geus teu mahi budak wari lalajo dina TV, tina internet dan lain sebagainya kaayangna leuwih gede tibatan pelaksanaanana bisa jadi tersetruk budak leutik ge lantaran teu mahi di otakna kahayangnya terlalu bongsor kaayaan metetet ya otomatis kan setruk pantes sama ai orok setruk masya Allah. Ini bawa ke Imakola, kenapa ini mbak? Ini menurut dokter setruk. Mikirin apa ya? Tahu dah. Bapak lagi bingung. Teguran ti Gusti Allah. Lain anak si mbak jeung si emas bae. Di Jakarta anak-anak pejabat nu setruk loba jasa, anak jelema gede setruk loba jasa, ulah dikira sebagai pengusaha besar mulus henteu loba panyakitan sarua bae. Teguran ti Gusti Allah. Secara umumna setruk, secara khusus-khususna ieu panyakit-panyakit nu lainna. Ieu geus ditegor ieu ku Gusti Allah. Tah tetep bae ditegor kitu teh moal sikene buang ka warah keneh bae. Kos diurang di Indonesia. Tegor ku tsunami. Saminggu jelema henteu ka diskotikna. Deres tah begitu tsunami Aceh neuleuh mayat. Oh, ambalaya. Dipermasalahkan cara mandi anak-anak Gus Dur langsung nyarita di televisi secara nasional, secara internasional. Darurat, bereskan. Yes, nu ngomong kabeh. 200.000 atuh bayangkeun dina waktu anu sarua. Da kumaha ngurusan anak tuh. Mandi anak mah digubiak bae geus atuh. Geus maning kubur bae geus. Darurat sahan sedengkeun ka ditu teh ka Medan teu bisa iwal ge tentara-tentara kendaraanana darurat. Kapalnya teh bisa kaditu teh hanya beberapa lah. Nah eta lah. Jadi nyata neuleuh eta teh hargaan asana mobil ketika mobil apung-apungan hargaan asana hotel jeung bangunan ketika rarubuh hargaan kabeh teh jelema leus bae dina hatena hargaan wal hiji we nu boga harga mah Gusti nu nyieuna nyana para raih berjamaah amal-amal nabe nu dibawa teh mobil singgul limpang dan lain sebagainya saminggu jelema nu rekreasi Karang Bolong sepi kabeh. Wow, di Sukabumi tempat rekreasi sepi, Bandung Lembang sepi kabeh. Bahkan iya Singapura ge sepi luar biasa. Dunia nyaho lesu kabeh. Hotel kabeh. Nah, diskotik naik klub kabeh sararepi. Barang ge saminggu deui, ekstasi deui. Ganja deui. Mabok deui dan lain sebagainya sampai ke Tegor deui, Jogja. Breuh. Sabaraha ieu paehna? Paehna teh 500. Yo saeutik kumaha 200.000. Jeuh. Gempa deui Sukabumi, sabaraha nu paehna? Aya meureun 20 mah. Saeutik tah mah. Bari mah geus teu jadi masalah paeh teh. Diukurna ku tsunami itu. Baheula 200.000 tuh saeutik naonan tah mah. Je, kumaha mun kanyana. Tah eta teh gempa sautak saeutik tegoran ku Gusti Allah ti dieu itu. Angin, tegor. Tetep bae ditegor ku kitu teh teu bisa. Melalui dakwah ulama teu bisa. Melalui dakwah para habaib teu bisa, melalui dakwah para kiai geus teu ieung-ieung ku ari ditegor langsung ku Gusti Allah. Tsunami, gempa, angin tetep bae masih kene teu ieung-ieung keneh. Kumaha tah? Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Allah alam bimuradi palaman nasu barang eta umat-umat nu baraheula teh teu ngajeding ninggalkeun kana piwurukna teu ngadenge kana pituturna teu ngahiding kana panyingsieunana terus bae ngalaksanakeun kana maksiatna dibere bihi ba'sa jeung doro teh tetep bae. Umat tu baraheula teh geus ditegor ku Gusti Allah melalui paila, melalui gempa, angin dan lain sebagainya.
tapi tetap baik manehanana teh ninggalkeun kana piwurukna geus puguh omongan rasul-rasul makunya teh didengi nu bara heula ieu umat nu bara heula zaman memeh Kangjeng Nabi teh didakwahanana tetep bae nyangkal ka para rasul jeung para nabi na tah ieu teh langsung ku Gusti Allah ditegur melalui basa iwadoro tapi nyada tetep bae teu ngajading terus bae inkar kafir maksiat kumaha ta ujung-ujungna dia geus beak pola beak tekad geus kabeh dikerahkeun rasul ngerahkeun dakwahna teu bisa ku Gusti Allah langsung ditegur tetep bae kumaha bakalna fatahna alaihim abwaaba kulli syai'a cek Allah geus ku ari mah ku aing disuburkeun dibuka ku ari mah lawang-lawang seluruh perkara tina berbagai kanikmatan-kanikmatan walah dibuka ku ari mah naon bae jadi duit cai jadi duit minyak jadi duit bensin jadi duit kabeh ku ari mah jadi duit di samping eta teh limbah-limbah ge jadi duit boro-boro limbah-limbah anu guna nu teu guna ge ku ari mah dibeuleum jadi duit kabeh nu teu jadi duit atuh akibatna malalah mur jelema teh tanah dijualan gunung dijualan segala rupa dijualan zaman baheula teh kos kitu tangkal kayu dijualan gunung dijualan kabeh perebut siapa menang di pemerintahan baheula ge perebut nu ngajual gunung nu ngajual lahan nu ngajual hutan nu ngajual macem-macem rakyat gitu kene siapa bisa akibatna mewah kahirupan teh mobil en sekedar mobil-mobilan tapi anu kelas miliaran gitu kene imah geus mung make imah-imah anu goreng bahkan ku nafsuna imah teh lain boga hiji 2 3 4 5 genep aya nu boga 10 imah teh kelas MM-an kos karar itu teh nya nah ngomong lah ya urang maksiat ge geuningan mahmur ya urang maksiat ge subur ya kiai nu ngomong-ngomong cenah segala siksa segala bohong teh terlena ku kemewahan dunia ieu nu baheula ieu mah nu baheula teh karar itu nu kuari mah tuh leuwih parah nu baheula ieu nu kos karar itu lah bohong rasul ngomong-ngomong ge buktina urang mewah ja kuari kendaraan atuh ja mewah iba ja mewah urang ja zinah bae ge jeung awe sakadaek da jati dinaonkeun ku Gusti fatahna abwaaba kulli syai berbagai kenikmatan dibuka ku Gusti Allah cuman istidraj sungkunan ti Gusti ayo sia asal hayo sia hayo sabakeun ku sia moal kebal deui eta bahasa kos kitu sia sabakeun cak Gusti Allah sadaek geus sia moal kebal deui darakeun ku sia hayo buat teh nya mah nya teh nya teu nyahona naon teh nyaho ditegor ku nabi geus ku rasul geus atuh ku bangsa penganuan kitu ngaranna pengikut-pengikutna geus ku Allah ge geus ditegor masih keneh bae wah dimomoy ku Gusti sadaekna hirup sia ku ari mah patahna alim janu aing ayo watuh keur mejehna manehanana iindahan nikmatan sakadaek nyana duit aya di nyana jabatan aya dina kakawasan aya di nyana atuh pindah-pindah nyana maneangan kanikmatan teh ti neklep ieu ka neklep ieu atuh ayeuna mah tibar ieu kabar ieu terus bae ku ari mah ayeuna hiburan teh pilih-pilih mimiti ieu neangan urang anu putih urang Indonesia keneh pindah ku ari mah ka urang Singapura coba hayang nyaho nu putih jasa urang Cina komo harasana coba hayang nyaho ka urang India coba hayang nyaho ka urang Amerika tungtungna ka urang negro was diacak gas mabok ge kitu kene ti mimiti bir bintang terus datang ka kitu Joni datang ka teh macem-macem geus pokona berbagai minuman wah geus ngaran ganja mangeus tah mangeus jadi hisapan sehari-hari ti mimiti beka magadon datang ka ekstasi terus kunyana dilalap terus aya nu laporan rakyat sabodo rakyat teh urang mah urang bae terus bae kos kitu pejabat teh geus kos kitu pedagang nang geus kos kitu rakyat ge milu kos kitu diketos handapeun tangkal awi make anting gede jasa tangkal awi mana make anting mabok ngabok batur mah mabok teh keluar teh roti aya nama suag aduh Gusti Allah mabok ieu mah kabeh geus berjamaah ulah dikira teh
baheula pejabat merabok zararina judi pedagangna pemborongna kitu kene ahli ekonomi judi kabeh ge rakyat milu kabeh tinggal hanya beberapa persen nu cerik baik agus ieu si kunaon kieu-kieu teh keur bojona ngeuneunahan teu nyaho kaler kidur menikmati dunia sakadaek duit aya di nyana jabatan aya di nyana wewenang aya di nyana sakabehna aya di nyana sakahayang kumaha Gusti Allah geus kitu lantaran ngaistidraj hatta iza farihu bima utu hingga ketika manehanana sesenangan ku kabungahan nu didikeun ku Gusti Allah kabungahan bator sombong takabur gumende akhadnahum baghtatan ku Gusti Allah disiksa secara kaget mendadak faidahum mublisun ngadadak bae dibere hujan teu eureun-eureun kakerem atawa dioyag-oyag ieu teh nagara teh pararaeh atawa angin ambalaya terus kitu bae paraeh jelema teh aya geus disiksa kitu mah kabehan nu iman nu teu iman kena bae kabeh bae ngan nu iman mah diampihan ku Gusti Allah memeh datang siksa dicabut heula sebenarnya kabeh nu iman mangan kadeulna bae kurang ngahiji padahal henteu malaikat mah moal kaliru nya malaikat mah lain cara pejabat malaikat mah lain cara calo malaikat mah tuh lain cara pangacara dipilihan mana nu aya duit atuh henteu malaikat mah jujur lain cara advokat malaikat mah lain cara hakim lain cara jaksa dipilihan lain malaikat mah jujur oh ieu mah nu sok di masjid bae cabutan tek 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 oh ieu mah nu sok di majelis istiqlaliyah teh cek 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 hanti heula maksudnya gitu disalamet dan nu baheula teh kitu ngan kadeulina mah bureg ngahiji akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun atuh tidinya putus asanya kaduhung amat cek aing gambar ieu teu iman kaduhung amat aing teu loba nyieun kahadean kaduhung amat aing teu loba sedekah kaduhung amat aing teu nyieun kahadean mublisun artina kaduhung kre eta mah ayyusuna min kulli khair masyaallah naman cek ba'dul ulama rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat muga Allah nyaahkeun jeung ngulas bae ka hamba anu mikir-mikir ka ayat ieu teh nyaritakeun umat nu baheula tetapi ieu teh jak umat Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi khususna umumna datang ka tahun 2012 kuari masih kan pikir coba ayat ieu mentak rahimallahu abdan tadabbara hadhil ayat nyaritakeun umat nu baheula padahal ieu teh jang kuari jang di zaman urang sing hade jasa sing hade tuh lamun tadi nyaritakeun umat nu baheula kuari dicaritakeun umat nu kuari di zaman Presiden SBY Presiden Soeharto geus kaliwat luar biasa cak Gus Dur mah istimewana Presiden Soeharto teh hartina oh jasa-jasana wah loba ieu hebat Gus Dur ngalem jasa Kak Soeharto jasa Presiden Soeharto pembangunan Jakarta kurang kadeuleu timimiti hotel-hotelna dan lain sebagainya menjulang jalan-jalanna ieu istimewa berbagai daerah provinsi-provinsi maju dicekel ku Soeharto jasana gede jasa di samping gede jasa gede dosa Gus Dur mah kos gitu deh tungtungna jore jasa atunya nama nyahoeun dosana Soeharto urang mah panteu nyaho urang mah teu nyaho mun dijadi urang ditanya Soeharto salahna naon sia teu nyaho urang mah tuh nu nyaho nama urang mah hebat bae Soeharto teh tapi pan kunyana makanya penyalahgunaan APBD penyalahgunaan uang negara penyalahgunaan atunya nama nyaho boro-boro nyana aja ku lagi nyaho atuhan ente bae nu teu nyaho mah kira orang ketos atuh tuh di zaman Soeharto bae penyalahgunaanana jeung korupsi nyaho atuh komo kuari atuh nyaho jasa teu kudu SBY jadi negara urang mah atuh sapira Indonesia dicekelna ge ku eta uang masukna atuh jadi beritakeun sakitu korupsina atuh janyaho mun dibejakeun mah atuh janyaho korupsi ti mimiti si A si B si C catakan niun atuh janyaho kabeh ge atuh boro-boro nu handap nu luhur ge nya atuh komo di kabupaten
Sadanya ada ditutup-tutupan ge. Emang teu nyaho kitu bahwa bupati korupsi teu nyaho. Atuh nyaho, bupati Tangerang, bupati Serang, bupati Pandeglang, atuh teu kudu ditutupan tah, Pak. Sanajan teu dibuka ke atuh nyaho. Jangan teman lain rahasia. Lain rahasia. Jangan patur ge naon korupsi teh sabenerna korupsi teh sabenerna mah eueuh nu ditutupan. Hampir 90,9% bupati korupsi kabeh di Indonesia. Alhamdulillahirabbil hampir. Cenah kiai nyanyahoanan bupati korupsi. Aing mah ulah deuleu bupati da lurah bae pangleutikna jabatan. Korupsi lurah. Atuh komo ka ditu ka embahna. Incuna bae geus korupsi atuh ka embahna. Ulah hese-hese aing mah deuleu kos kitu lantaran abah kula dalilna. Kumaha emang? Ya siapa santri kiai anunya? Heeh, kunaon emang kopehna miring akur jeung guruna. Atuh sarua eta ge lamun atuh anakna kos kitu bapak ge kos kitu kitu bae sih dalilna ulah hese-hese. Disoekeun sia ku aing. Buktina atuh jalurah korupsi teu naon, atuh horeng inohongna ge kitu ieu. Urang lamun nyarita bupati korupsinya, ulah loba omong ja gubernur ge embahna korupsi. Urang nyarita ka gubernur, Pak Gubernur, Ibu Gubernur, kunaon sih ulah loba omong lah, jadi luhur lagi kitu keneh. Atuh teh mah korupsi berjamaah. Berjamaah afdalu. Indonesia, ieu keur nyaritakeun kos kitu. Lain caritaan kula, caritaan wartawan-wartawan nun meritakeun nyana di berbagai koran. Emang kieu sok maca koran ulah loba omong. Itu bae pokona mah geus. Kira aing maca koran atuh. Sok aya bae aya bungkus lauk asin di dieu. Dibacaan setik-setik. Masya Allah karim. Kula mah sakadar nyaritakeun nyambung lidah para wartawan bahwa wartawan nyaritakeun di Indonesia teh korupsi kabeh. Nu mantak Indonesia termasuk negara koruptor terbesar di dunia nomor sekian. Cek kula alhamdulillahirabbil alamin. Ieu keur carita pejabatna. Keur carita lalaguan maksiatna di samping korupsi. Lalaguan mabokna emang kumaha gitu. Teu muat di dieu. Berbagai instansi laporan. Nyabaah ka Singapura, ngenen di Singapura, menenangkan pikiran, mabok teh. Atuh sakadar mabok mah jangan teu terlampiaskan. Coba. Cari perek. Aduh, di samping di negara mah, ieu mah rahasia negara sebenarnya mah. Mun kunjungan emang disadiakeun teh mah sebagai suguhan ti negara dek dipake dek henteu. Ya kulantaran hook ya dipake bae. Masya Allah, marabok, zina, judi, judi. Nungaran anak Soeharto Tommy, judi kelas besar di dunia. Nyen tempat judi itu di Pulau Putri itu di Malaysia. Nyen tempat judi kuari dek nyen tempat judi di Indonesia tuh ditutup di Pandeglang. Di Pandeglang di kitu naon ngaranna? Deket pantai didinya kunyana dibeli tanahna dek dipersiapkan jang judi. Untung aya salah satu menteri mau diceritakan kukula menterina tidak tanda tangan. Ulah dikira Tommy itu ya neangan deui ka Lampung, neangan tempat jang tempat perjudian. Nah kuari geus siap lantaran nyana mendesak segera lintas jembatan Jawa Lampung segera dilaksanakan di modalan Kotomi kerjasama jeung gubernur nyana mah lain dak naon akses judi di Lampung. Pikir tak otak sia. Ulah suraseri ngeunaheun sedang ge urang ka Lampung. Nya. Sakira mah naon meureun. Itu urang bisa nyebrang ka ditu babari. Pikir di Lampung bakal kumaha sebab di dieu teu ditandatangani di urang. Alhamdulillahirabbil alamin aturan di Pandeglang tempat judi gede-gedean di dinya.
Aya 2 tempat anu kunyana dibidik. Luar biasa Tommy. Geus dibebaskeun tanana tinggal tanda tangan unggul teh. Tah kuari nyana nu mantap kayang segera ge tah jembatan. Jawa itu Lampung disebutna Jalam. Eta tadi ditu baganyan tempat perjudian. Wah. Geus boga sabaraha tempat-tempat judina. Sedengkeun eta deuk calon presiden. Ulah mah ngan sakarang ngabejaan bae jan nu milih mah bapak-bapak. Ulah-ulah teu bisa jalo babaturna nya mah. Atuh di pasar Kemis ge jalo babaturna tukang judi. Ngaji mah ngaji bae, ngan judi mah tuh terus bae. Teu gua tah. Eta salah sahijina. Atuh pan meureun judi teh lain nyana doang kan nyana mah imamna doang, makmumna loba. Atuh makmumna ge loba jacan hitut imamna. Atuh makmumna loba jasa. Meureun nu ngamam nu ge sakelas nyana moal teu kelas pejabat nu ngamam. Jih, emang kumaha? Aya pelindungna di dinya belum kelas jenderal, kelas bintang 7. Ya puyeng-puyeng lah pokoknya. Salah satuna. Pikir eta Indonesia. Eta kakarak hiji. Nomor kaduana anu ngarusak-rusak hutan dibakar lain sa dibakar nah emang kumaha gitu. Namun lain kerjasama korupsi moal bisa untuk mengkaburkan mainnya hutan dibakar. Eueuh nanaonan tah mah geus diragajian tek dibawa ka ditu ka luar negeri. Geus tinggal sampah-sampahna doang bakar. Nah, diberitakeunlah hutan di Kalimantan sekian puluh hektar terbakar hangus padahal geus rajit dibawaan ka luar negeri. Pikir kotak. Ulah diteruskan puyeng cenah aing geus setruk. Atuh sia mah sia aing mah aing. Encan minyak. Namun urang nyaritakeun minyak perih perasaan. Yang nu menikmati minyak teh hanya kelas-kelas di luhur doang. Di handap mah diteken titah meuli. Minyak urang dibeli ku urang. Nyana mah nyawan tanu di luar mana tah Sedangkan mun dicaritakeun jatah-jatahnya di luar negeri sabaraha. Nah, geus tama Indonesia. Negeri tercinta menang nebus nyawa, menang nyebus harta, nyawa bapak kolot uyang, urang, bapak moyang urang. Sabaraha nu ditembakan, sabaraha nu diseret kiai, sabaraha nu dibelem para pejabat hanya untuk memerdekakan bangsa jeung negara Indonesia. Setelah alhamdulillah 17 Agustus merdeka dinikmati ku urang kuari rakyat kuari terjepit. Kumaha coba? Ayo nyana di ditu ganti deui mobil da singang sarta. Ini kumaha coba? Nah, iya dinasehatan ku kiai geus lah jak kuari mah Kangjeng Nabi na geus teu aya kiai nya nasehatan. Hati-hati kiai beli kiai ku Golkar dibeli nu tadina saw beli anu membangkang di zaman Soeharto nganasehatan pemerintah melalui nasihat-nasihat anu kadengena kumanehanana teu ngeunaheun tembak ceger. Indonesia ulah disangka mayoritas Islam tapi keberadaanana di jerona leuwih jahat tibatan Yahudi. Sabaraha kiai anu kurang kadenge bae anu di panggung ditembak. Coba ayo deuk kumaha hanya sekedar nasihat encan aksi-aksi acan geus ditembak. Encan aksi teh kakarak di panggung doang. Kakarak nyaritakeun doang. Kecuali geus aksi ngayakeun naon-naon ja encan ieu mah tapi geus ditembak. Naon rugina sih sakadar ngadanyekeun jancan aksina naon kecuali geus aksi. Encan ieu mah kok geus ditembak. Iyalah Indonesia zaman Soeharto numantak loba jasa-jasana loba jasa dosana. Kahar tak kamu mulai kahar tita di dinya keneh kita. Geus mulai eta. Di zaman saya tak pangab Trisutisno. Mantap ketika Trisutisno ada calon presiden loba nu ngaulah mahasiswa termasuk kiai. Jangan kunaon hati belum luka belum selesai. Belum dibuka perban ketika keputusan Trisutisno tembak tempat mahnya nu kos kitu dijadikan presiden hebat tinggal hebat dalil tinggal dalil tak bisa ngomong jadi presiden acak-acakan di negara tak bisa tuh ketika nu kamari keur carita reformasi mahasiswa ditembak deg pangabna saha
Wiranto mah nu kitu jadi presiden. Kapan can terselesaikan teh? Tuh coba hayu Indonesia. Masya Allah. Eta keluargana meureun bapana, dulurna kabeh sabaraha urang anu tertembak, mana teh nyerina meureun. Urang bela sungkawa ikut nyeri atuh urang jatuh. Eta teh Islam teh keur memperjuangkeun negara sugan bae tas reformasi bener orenganan kebeneran. Ikut urang, jadi presiden. Ieu mah keur carita doang, ieu mah keur carita kayaan Indonesia. Nah kuari SBY nya. Mari teruskeun ku aing. Aduh Gusti. Ieu mah keur carita menuju ayat. Eta keur carita pejabat-pejabat geus bupati korupsi, gubernur geus cara pencalonan lagi geus teu beres korupsi kabeh. Atuh mun teu korupsi mah tawa hasilna teh aduh dibangun-bangunkeun. Eta teh tadi ulah ning make cor jeung make aspal. Mun bener make perak bisa dicarokelan ku jadi ku rakyat jalan. Iya, lamun bener-bener Indonesia mah makmur jasa, masya Allah luar biasa. Tapi iya ngelola teu mampu. Diome ku Amerika, diome. Emang orang tadi diome. Lantaran naon? Sumber minyak loba jasa. Nyana nyuntikan embung, lantaran nyuntikan maloba resiko. Kudu orang Indonesia bae, geus terketahui di aya minyak serang ku Amerika. Ih, luar biasa. Diome, diberi jatah doang, dijual ku nyana. Nyerin teh hate bangsa. Ieu mah keur carita hendak nyaritakeun kos kararitulah tingkah laku para penggede urang. Kuari para calo-calo dijual sakitu ka ditu mah sakitu geus teu dibere nyawa. Aya nu 2 kali dijual, 3 kali dijual, disertifikatkeun aya 3 sertifikat di Indonesia. Kuari mah bisa bae di pasar kemis aya nu 3 aya nu 4 sertifikat teh. Ngajual pertama lah geus cukup bae make SPP teh. Kadua hayu AJB-na. Nomor katilu dijieun deui anyar 4 kali ngajual. Bisa baik kuari los tanggung jawab ke dirobol jalil ulah wakan nungguan di akhirat tungguan ya ayat ieu tungguan aya ayat ieu calo kos kitu di mamana ge lurahna kerjasama kos kararitu geus eueuh ecreug kabeh ge asa aing hebat bae ngajual 2 kali 3 kali bahkan ka pemilik nama lah dibere teh kekercetanana doang. Aya anu ngagantung datang ka kuari di zaman lurah memeh ieu mah aya nu can selesai pembayaranna lurah ka mana nyana ka mana. Di lurah mah geus selesai rakyat boro-boro saparo-saparapat ke ieu teh ngah yung kelak ieu lurahna ka mana ieu. Loba keneh duit tangkap paeh can dibayar di lurah bage begitu da kaluhur geus dibayar kabeh ieu datana ieu fotona. Ternyata dibawa kabur ku lurahna. Deuk kubahana si bangsa. Ikir carita kebangkawarhan akhlak ieu mah dek diakurkeun jeung ayat ieu. Pejabat geus kos kararitu, calo geus kararitu, pemudana kuari mararabok zararina. Coba kuari baheula mah di Tangerang teh mun ngadenge zina teh muringkak bulu, kuari dihareupeun mata urang nu micin orok. Di pasar kemis geus sabaraha urang nu dipicen orok pan eta berarti teu tanggung jawab eta pelakuna. Eta nu kanyahoan we nu teu kanyahoan mah sabeheung. Ya Allah ya Rabbi perzinahan atuh deuk kumaha teu zinahna si Mbak ti Lampung ti Medan ti Jawa Timur Jawa Tengah baheula henteu pernah masantren datang ka dieu pan di imahna mah aya sieun ka indung bapana kuari jauh ka indung bapa urang bae urang ieu lamun kadeuleu ku indung bapa rada sieun ketika jauh ti indung bapa berani urang minimal indungna Noel kuari jauh ti indung bapana sedangkeun birahi mah ditumpakan ku setan kapan atuh terjadi di kontrakan-kontrakan ya Ki Hajina ge lumayan boga persentase lah saeutik boga kontrakan nuhun gitu ji engke kana raka ku sebabnya anak gitu bae sih ulah hese-hese salat bagus puasa bagus ngan eta kulantaran teu diteliti zina di kontrakan Ki Haji ya lumayan pokona mah Ki Haji ge alhamdulillahirabbil ci bahkan ditanya ji itu mah bangun aja lain salakina lah jelema ngontrak ieu sabodo penting mah nya mayar bae ka aing nah sia emang teu kadenge ku cili aing gitu eta emang urang mana cenah kiai ulah loba omong sia pokona mah lain urang Cilongok mah kos kitu mah di Cilongok mah henteu teu beda rasakeun sia nah kuari ti luhur geus kararitu kemudian ti kelas pemborong geus kararitu kelas calo geus kararitu kelas pemuda kararitu kiai kuari kiai lain nyukseskeun agama nyukseskeun sekupi
nyukseskeun Avanza ieu kiai iring-iringan jeung Golkar jeung partai pan eta ngacak kiai teh jeung organisasi nutup para ruguh kiai teh nyukseskeun kandidat encan puguh mawa ka agama pan beda arah kiai mah titah ngajakan ka agama ari ieu mah pamarentah keur ngajakan ka arah iblis kunaon didukung atuh kiai mah cukup bae bedak ngadoakeun bae atuh sing balalener bae ai kudu iring-iringan mah kudu SMS-an sing ada mun henteu awas ya ku aing geus terbebani ieu geus dibere sekupi aing ieu ji pondok geus dibangun ieu tah eta kiai geus ngacak kiaina geus kos kitu batur nyaritakeun korupsi di luhurnya nage horenganan mbahna korupsi dah cenah ieu kos kieu bae teu maju nyieun proposal eta teh najis teh kos kitu teh racun teh bangunkeun ka pondok pesantren jeung majelis taklim racun lantaran eta mah usur teh artina perpuluh eueuh ulama nu ngahalalkeun perpuluh kuari disempilkeun di pondok pesantren sempilkeun di majelis taklim majelis jeung pondokna bagus lantaran ieu teh termasuk najis mungkin santrina mungkin ngararaji nu tadina jamiahana nage saya meureunan 300 mah kuari ngan tiluan majelis geus hebat listrik dan geus bagus kok ieu teu daek nyana-nyana keneh elmuna leuwih hebat beki kolot mah keueuh nu ngadengekeun dinonaktifkan ku Gusti Allah anu ngangkat bupati masyarakat nu nurunkeun kudu masyarakat deui nu ngangkat gubernur masyarakat mun urang mampu bareng nurunkeun bisa di demokrasi mah kos kitu demokrasi demonstrasi kekuasaan terletak pada rakyat memilih rakyat bisa nurunkeun presiden dipilih ku rakyat turunkeun bismillah henteu akur mah ku rakyat keneh ganti harita keneh nu tadina SBY turun ganti ku si peot beres gitu di negara demokrasi nu ngangkat kiai mah Gusti Allah cak Gusti Allah lantaran sia geus jadi tim sukses aing nyukseskeun ngahayukeun hukum-hukum aing melalui sapinah riyad takrib diangkat ku aing batur kabeh nyebutkeun tad kemana tad menang nitah saha eta ustad menang 2 tahun naik yai kemana yai menang saha eta ngangkat Allah jelema hayang nyebut kiai bae kabelah dieuna mbah kemana mbah anom menang saha kabelah itu da abuya menang saha ngangkat eta menang Allah jelema dibere suara rakyat adalah suara Tuhan di Allah mah atuh melalui rakyat nah ngomong kiaikeun si eta kabeh nganyai-nyaikeun kuari ganti jadi tim sukses pilkada pilgub cak Allah pan ngacak kan kamari masa pinah nu dibawa kon kuari jadi SMS-na lain gitu wah teu beres cak Gusti Allah diturunkeun ku Allah nu naiknakeun Gusti Allah nu nurunkeun Gusti Allah apa rakyat kabeh nurunkeun ka kiaian eta henteu tapi ku Gusti Allah kuari lain kiai tah mah jabara nang saha tah ngomong kos kitu nang Allah lain kiai tah mah kos kitu mah naon bau bentak lain kiai tah mah kos kitu mah naon eta julukan-julukan ti rakyat menang saha menang rakyat nang saha nang Allah gas ulah diarajian kiai kos kitu emang kunaon sarua jeung aing nyana proposal aing proposal ya gas tekar nang saha eta nang Allah ngacak geus ngacak nah kiaina kuari geus ngararacak tuh deuleu kuba di Cisoka tuh deuleu di Belaraja tuh deuleu di Pasar Kemis tuh deuleu di Sepatan tuh deuleu kuari di Cipondok tuh deuleu di Ciledug deuleu di Serang deuleu kiai kabeh lah cenah meureun Tangerang doang eto Banten doang coba kuari ka Bogor Alahadin Sawa coba ka ditu ka Cianjur ka Sukabumi sami bae coba ka ditu ka Bandung sami mawon sarua coba ka Jawa weh pada bae ge make ge aya mau kan meureun tah mah sarua ya Masya Allah karim ngacak berarti mimiti ti pemerintah geus ngacak lain ngurusan rakyat ngurusan pribadina ngurusan partena korupsi menjadi-jadi pemborongna geus ngacak lain jak ngamahmurkeun pengusahana geus ngacak calo mah geus karuhan ngacak kabeh ngacak ka kiai-kiaina ngacak di nasehatan lah nasehat tinggal tunggu tanggal main falamma nasu barang naringgalkeun umat-umat kabehan mazukiro kana tazkirahna wa idzu wa khaifu mau'izohna
iya ne piwuruk ceramah nakunya nanggeus teu didengekeun ditegor ku Gusti Allah melalui panas ditegor ku Gusti Allah melalui tsunami bihi bil basai wad dharra geus dibere tsunami Aceh geus dibere tsunami Pangandaran geus dibere angin beliun geus dibere gempa-gempa erosi dan lain sebagainya tapi tetep bae falam yataizu henteu kana sehatan cak Allah ku sungut kiai geus nasehat teh sia teu ngajeding ku aing langsung dibere nasehat teh sia teu ngahiding gas atuh kos kitu mah fatahna alaihim abwaaba kulli syai ku aing dibuka kamahmuran sok sakahayang sia wari luar biasa naon bae jadi duit baheula mah hayang WTS teh kudu ka ditu ka Jakarta teh ka Kalinaon kadang-kadang tuh sia nya hoja sapaan ja osok burung kali jodohna geus eueuh pindah ku ari mah ka Tangerang Kalisadane di Kalisadane na dioyak-oyak ku WH teu meunang pindah ku ari ka kawasan Pasar Kemis atuh nu mahmur mah urang Pasar Kemis cek urang Pasar Kemis teu kudu jauh horengan-nengan WTS teh di hareupeun mata ge aya alhamdulillahirabbil alamin murah deui 50.000 hutang Gusti Allah pancena kiai nyaho bae deuleu contona ku ari keur tahun baru zaman tahun baru kamari ieu tah di kawasan teh begitu dibersihan teh Masya Allah kondom ambalayah di dinya urut naon eta kondom nya urut budak leutik kondom ambalayah bener kan sih ji eta tanda bukti teh kondom teh aja Allah ya Rabbi tanyakeun ka polisina betul Bapak tahu ya tahu bener katanya mungkin pelakunya salah satunya Bapak ya dikit sih secara real jasa Masya Allah berbagai kawasan-kawasan di tempat lapangan-lapangan terus bahkan di kontrakan-kontrakan di perumahan-perumahan anu encan terisi ternyata begitu diselidiki kondom ambalayah Masya Allah Gusti Allah geus puguh nu nyieun minuman lantaran aya kekerasan teu meunang cak polisi teh aya aturanana ulah teh atuh ku ari mah minuman anda diasupkeun ka dirigen merekan ya sebutkan kan seri sia nyahonya sianya sebutkan ke derigen tarolol jasa Masya Allah meureun manan gitu gaya nu nitahan di luhurna lah meureun ulah hese-hese jaya Amerikan mah ditangkap ku polisi geus asupkeun ka derigen bae ke di mana-mana aya razia bejakeun oli gitu aman Indonesia Masya Allah karim mabok menjadi-jadi zina judi geus teu kudu dicaritakeun boro-boro judi anu beneran judi sangkilang main bola geus jadi judi ku ari nu reuneuh jadi judi tolol teu nu reuneuh tebak-tebak lalaki tah we mun lalaki sia menang Avanza aing mun bikang aing nu menang tolol teh coba kan nu reuneuh bloon jasa Masya Allah ieu negara neuk jadi naon Kiai nyaritakeun nasehatna geus teu didengekeun terus-terusan ditegur ku Allah geus teu didengekeun fatahna alaihim abwaaba kulli syai mahmur luar biasa ngajual naon bae jadi duit hayang maksiat di hareupeun mata teu kudu hese-hese babaturan maksiat geus loba jasa dilindungi anu luar biasa fatahna alaihim abwaaba kulli syai awas hatta idza farihu bima utu sehingga nyana ketika bubungahan ku kanikmatan nu dibikeun ku Gusti Allah awas lantaran takabur sombong akhadnahum baghtatan bakal sakaligus ku Gusti Allah ke disiksa beunang kabeh fa idahum mublisun ke kakarak tidinya nyana putus asa aing kaduhung amat kos kieu ieu mah paeh asana ngahareupan siksa aing tah sia aing kamari teu ngazakat kaduhung amat paeh ieu mah aing aing teu gadenge ka kiai aing mah paeh ieu mah ieu tuker ngabangun masjid mun kamari dibangunkeun ka masjid beres aing mah paeh kabeh putus asa tidak naon-naon nu kunyana ditinggalkeun moal bisa daya geus fa idzahum mublisun ya Allah kos gitulah ieu keayaan umat tiba heula kuali bangkawarah jasa Amerika emang sumber bangkawarah sekedar ka nyaho bae
Ieu bakal disiksa ke kabehan gitu. Kumaha kitu? Lantaran kamari ieu mah kakara tokoh-tokoh Islam doang. Ieu pesanan-pesanan Amerika lain lalagaan diunggal negara. Tuh di organisasi anu jahat Amerika mesen bunuh pesanan Amerika. Bahkan ieu nu ditangkap gak pesanan Amerika lain lalagaan. Lantaran dideteksi ku Amerika saha aya nu bangun Indonesia boga kekuatan pesen. Ya Allah ya Rabbi Gusti inggis jasa ieu sakedar nyaho bae disarwakeun jeung ayat ieu bahayana kabehan urang ieu. Ulah dikira eta harta ti teh lain pesanan Amerika pesanan sarua bae. Lamun kukula dicaritakeun naon salahnya nyanya atuh nya nama eta mah sakadar usaha transaksina di luar kenegaraan kemudian manehanana suap menyuap untuk melangsungkan kitu urusan usahana apa negara dirugikeun jah henteu kemudian loba anak buahna dan lain sebagainya tapi kan eta geus pesenan geus ieu keur secara kituna bae adapun hutang ka negara pan tanggung jawab fisik ge aya. Ieu mah keur carita pesenan di jero eta teh geus aya kasalahan mah ngeun keur carita loba keneh nu leuwih ti eta kok teu ditangkep. Encan dipesen ku Amerika. Moal kebal deui tetep kapesen. Dipesenan. Bakal aya sabaraha cenah kiai nu dipesen. Mau libere nyaho ku aya teh kono. Aya deui ke moal kebal deui ge muncul deui. Cenah teu salah dipesen ku Amerika. Asal geus aya dina ruang lingkup praktis di politik dek bajukeun negara pesenan. Gus Dur emang sanu nurunkeun. Lain Megawati lain sasata mangan sakadar kuda doang Amerika. Soeharto sanu nurunkeun Amerika. Kuari SBY dioyak-oyak ku masyarakat tetep bae nyana jadi atuh Amerika nanca nurunkeun lantaran kontribusina masih keneh akur. Ji negara urang geus lain negara Indonesia asli geus jadi negara Amerika. Nah ieu teh asing hade. Geus dinasehatan ku rektor, ku dekan, geus dinasehatan ieu teh ku para dosen, mahasiswa bergerak, kiai nu nyaho geus bergerak, tapi masih keneh bae. Awas palamma nasu. Namun nyana ninggalkeun kana nasehat-nasehat para mahasiswa dosen. Ninggalkeun nasehat para kiai-kiai nu nyaho ditegor tetep bae. Awas sakedeung deui moal kebal deui. Dibuka ku Gusti Allah karasa ku urang mahmurna. Awas sakedeung deui bakal akhadnahum bagtatan faidahum. Ya Allah ya Rabbi. Goyang. Deger. Ditentak. Wah jatuhna naon sakedeung doang. Deger. Woloh, sarariun. Uy, ka mana ieu urang? Uy, awah deui. Aduh, nyetel TV deui, nyetel video deui. Ya, Gusti Allah, lain istighfar kai. Awas ya sakaligus. Kakarak disakaliguskeun ku Allah. Gunung meletus dan lain sebagainya. Fahum fa idzahum mublisun. Nauzubillah min dzalik. Duh, Gusti Allah mantak sing hade, gasa sing hade. Mantak riwayat Ibnu Amir anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol idza ra'aytumullaha ta'ala yu'til ibad ma yasha'una 'ala ma'asihim fa inna dzalik istidrajun minhu lahu. Rigasa di mana aranjeun ningali neuleuh kanyataan Gusti Allah mere ka hamba-hamba ka manusia-manusia maya sauna sakumaha kahayangna dibere bari netepan kana maksiat terus tapi dibere curcor maksiat terus tapi terus bae kamahmuran ditambah-tambah ku Gusti Allah eta teh fa inna madzalika istidrajun minhu eta teh istidraj di Gusti Allah baik secara keseluruhan ku urang kasaksian ku ari di negara urang maupun perorangan si eta teh jamabok jajudi tapi pan dibere bae padahal mah jazinah bae istidraj moal kebal deui dalekeun ku ari aya lurah jual beli 2 kali 3 kali terus bae pamajikanna ge leuwih ti 4 5 genep terus bae ya cak jara jateunan naon teu salah teu naon moal kebal ya tuh tinggal didalekeun bae kasaksian ge ku urang emang gua istidrat ti Gusti Allah lainnya anak nu belah kamar ieu ge contoh geus loba jasa contoh lurah nu garingkuk ku ari geus teu daya teu upaya jangan buadeg jasa ku ari eta moal kebal lain lurah bae kabeh jeung imam mamumna jeung mamumna moal kebal mun teu gegeran istighfar sia-sia ngade ngamakmum ka dinya
di calo-calo moal kebel deleukeun geus rarangsadan calo nu tiheu lagi kuari boga teu boga sapeda kempes-kempes acan jalo bajas. Oh kamari ieu mah mobilna nu mewah nu herang teh anu nyana tuh bangunan anu agreng teh anu nyana kuari anggeus lamun salah sing ada teh lamun salah aduh mantan camat anu baheulana istimewa jasa kerja di camat tanggung buadeg jasa nu teu bisa ditanya ku rakyatna kuari geus kolot teh ngeringkuk bae imah saaya-aya kendaraan teu gablek paeh geus teu bisa teu boganan ibadah teu jaloba jasa camat teu kudu dicerok teu kudu diomongkeun ku kula teu kudu nya nyaraho mamang ge leuwih nyaho malah mah ja dulur mah amang pan camat nage je teu jaloba jasa eta teh istidraj sing hade tah eta keur nyaritakeun batur ku ari sing hade ka diri urang oh aing besi di istidraj bae lamun dibere kokocoran ku Gusti Allah harta loba jasa kemudian ieu aingna teu ibadah istidraj berarti lamun urang ibadah di kocoran nah ieu mah pangbubungah ti Gusti Allah nah nu mantak sing hade loba jasa berarti nu ku urang kadeuleu istidraj ti Gusti Allah teh mantak sing hade cikasan nyaritakeun wallahi ma ahadun minan nas basatallahu lahu fid dunya falam yakhaf ayakuna qad mukira lahu fiha illa kana qad naqasa amaluhu ajaza ra'yu teu aya hiji jelema ti manusia dijembarkeun ku Gusti Allah dunyana tapi teu sieun bahwa eta adalah tipuan ti Gusti Allah istidraj ti Gusti Allah berarti nya teh kurang amal jeung kurang pemikiran moal kebal deui bakal kena siksa ti Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi sing hade jasa sing hade tinggal urang kuari nu cicing bae kiai ustad sok kadatangan jelema nu kararitu pan kiai mah tuh datang bae paranti kokosed atuh paranti kokosed deuk pilkada datang ka kiai geus jadi atuh jauhan kiai kokosed ngaranna tinggal kotorna bae kiai tengetkeun ku sia kiai lah cenah kiai uci geus atuh aing mah lain kiai ja calo aing mah sing hade urang babarengan ya sing hade negara nu sejen mah kajian rusaknya asal udah Tangerang bae pan cenah rusak atuh geus rusak lain kajian rusak ya sa yuh pugu Tangerang pangrusakna pangrusakna teh Tangerang ieu lain lalagaan Masya Allah karim ngajabreg ambalaya tah ku hari urang mun kadatangan jelema nu kitu kumaha ja osok kadatanganan hendak inget kak dongeng Kangjeng Nabi Musa diwahyuan ku Gusti Allah Musa idza ra'aital faqra muqbilan faqul marhaban bi syi'aris sholihin di mana anjeun neuleuh jelema fakir datang ka anjeun sambut marhaban bi syi'aris sholihin sambut mun aya jelema fakir komo ahli ibadah sambut ku anjeun eta teh anjeun teh keur kadatangan syi'aris sholihin coba kiai aya nu nyambut nu fakir mun aya kiai na keur ngedeng bae gitu. Waalaikum. Ka pamajikan saya teh coba. Eta mah tetangga anu miskin teh bejakeun keur istirahat. Jeung sayupon. Masya Allah. Ieu urang can bisa jadi kiai ge can bisa. Can bisa urang keur kiai. Waalaikum. Saya tak. Kita menini cenah. Nini ya bangun nama kempleng tawang menta-menta bejakeun keur sare can bisa jadi kieu teu bisa nyambut Waalaikum ka anakna coba deuleu sa aja eta mah cenah bangunna santri geus kolot apa berak rada kolot kanyohan santri sa calanana panjang sampingna ka luhur oh Cianjur ya kajian kumaha ge Cianjur ya bae kajian kumaha ge naik naon nih kadinya na bu kesangan bah tidak istirahat bae lagi ditegor si aku Gusti Allah ditegor ja urang dititana ge kuduna marhaban bi syi'aris sholihin mun aya nu kos kitu masyaallah marhaban ya ahlallah marhaban tangkep urang cegek aduh jasa hirup Gusti sebab kiai mah keur dideleukeun ku Allah kiai mah sebab dibere ilmu titip aing ilmu ka sia kiai sia menang ngadapang menang nangkup di pondok pesantren 15 tahun gunakeun ku hari keur dideleukeun mantap ulama Inggris jasa ge
kedidalekeun sia ka mana hate sia coba ketika datang mantak kai mah kiai mah macem-macem nu datang teh ti mimiti nu waras datang ka nu edana ya. Aya kai mah kiai mah datang nu edan maju sakali nu datang rombongan nu edan. Masyaallah ieu kumaha menyikapina awas keur didalekeun ku Gusti Allah. Je mangku mah eta teh utusan Allah. Nek dikumahakeun ieu tah eta datang ti mimiti nu susah kuduna mah marhaban marhaban sambut. Duh, nu miskin mah datang cari gitu. Cai nginum na gelek. Oh, kurang kena tambah. Sakanu pelayana santri geus eueuh deui cenah nyutai teh mah cai sumur. Sada mah asal cai bae geus habak. Teu kudu nu amis-amis nu kitu ieu. Sambut. Bu, Masya Allah geus dibere cai geus bunga jasa komo diajak dahar geus katarimakeun jasa ieu teh lain sakadar sakitu cak Gusti Allah neuleukeun bagus ya nyambut tambah aing nang aing ngiriman teh mantap ka Kangjeng Nabi Musa mah kos kitu marhaban bi syi'aris sholihin datang nu miskin teh kudu bunga datang nu pakir kudu bunga di aku pangleuwih ngakuna nu pakir jeung nu miskin mantap lamun aya kiai ngahormat ka camat salah hormat ka bupati salah naon sebab kiai mah keur magahan rakyat leutik ketika nyana berdampingan bangga jeung bupati cak bapak-bapana santri je ai nyana dihormat aing teu balik sia cak bapana balik ulah mondok di dinya kunaon atuh aing teu dihormat datang ka dinya pugunya da dikiaikeun ge ku aya anak-anak aing mondok di dinya nyana na teu ngahormat ka aing puna aing mah kesangan bae ka dieu pan leumpang naik ojek. Betul, pada itu dihormat jasa itu ditanya-tanya acan. Balik ceng, pindah mondokna. Awas ya, nang saya tenang Allah. Salah ngacak ke kiaina. Pugunya nama magahan ke rakyat leutik. Lip beja berbah ya bagan ceng. Ya coba anak camat nu mondok. Anak camat nu mondok, anak bupati nu atuh anak itu biasa bae tuh. Ja urang dikiaikeun so teh ku rakyat. Kudu leutik, beja berbah aba, teh jaberta bata, beja berbata jaberta bata. Ninja berentah sama jalan mata sinjaresi ya jual mata sia. Nah kuari Musa wa idza ra'aital ghaniya muqbilan ilaika faqul lambun ujilat uqubatu di mana aya nu datang ka anjeun jelema sugih menghadap ka anjeun sambut ku ucapan zambun ujilat uqubatu dosa anu moal kebal deui bakal kena siksa mun anu sugih kos kitu Kangjeng Nabi Musa merenung ya Allah ya Rabbi apakah seluruh nu sugih kudu kitu ucapkeun nama kitu ngan haju deketan coba nu sugih Musa baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan rakyat mun aya nu sugih deketan geus di deketan kumaha ajak coba titah nangtungkeun syiarus sholihin sarua jeung pakir lamun pakir dan janjeurkeun agama ku syiarus sholihin ku pakirna lamun sugih ajak titah nanjeurkeun syiarus sholihin ku sugihna ajak deketan ku maneh geus di deketan dipentet titah meulikeun mobil ulah eta nu salah teh kos kitu aya kunaon tuh ajak coba ngabangun masjid mun daekeun teruskeun babaturanana ajak coba ngabangun pondok pesantren mun daekeun terus babaturanna Musa ajak coba ngabangun syiar-syiar agama aing majelis taklim mun daekeun terus mun jana teu daekeun ulah dibaturan tah mah atuh berarti ngan pamer doang hartana tah eta di zaman Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu model kos kitu tah eta teh dibejakeun ka Kangjeng Nabi Muhammad tiru kurang kuari lamun aya datang bupati sambut kurang zambun ujilat uqubatu wah Bapak Bupati dosa yang tidak akan lama lagi akan disiksa sial cak bupati teh tenang dulu ini mah bahasa dari Allah ini bahasa dari Allah bukan dari saya hanya menyambung lidah balik aing cak jana keke heula ih terus kudu balik masuk perwitan ih sakumaha parawan deketan ke orang bupati coba ajak Pak ya di kampung saya lagi ngebangun masjid
ukurannya sekitar 40 ke 40. Nah ini sekarang lagi dibangun mau ngecor baru 40%. Sekarang mau ngecor, kalau Bapak berkenan untuk menyumbang, nah ini saya harapkan sumbangan dari Bapak. Mah Bupatina, dari uang saya nih, deketan tak Bupati kos gitu, deketan tak. Lamun cak Bupati nanti tunggu APBD dulu, jauhan tak Bupati kos gitu, jauhan tak. Mana kenang-kenangan Bupati di Tangerang ngabangun masjid, mana tinggal gitu baik. Mana kenang-kenangan Pak Bupati pribadi nu ngabangun masjid taklim, gitu baik. Mun nyana bagus deketan, mun nyana henteu jauhan. Lain cak sungut kula, cak sungut Allah. Kula mah ngabejakeun doa. Lain di Tangerang mah Serang. Lain di Serang mah Pandeglang. Ieu mah sakadarnya bae da moal ieu. Ngaji eta urang ngaranna. Eta keur carita bupati, gubernur dan lain sebagainya. Ulah ti APBD ti dirina jasugih. Tah kuari pengusaha datang ka urang. Oh, nyaritakeun nya. Batu bara punya saya. Batu bantar punya saya juga. Waduh, geus paharanya sih buka batu bantar Serang meureun kadinya. Kabeh nu nyana kabeh. Wah, berarti pengusaha luar biasa. Saya beli alat beratnya langsung dari Jepang. Saya turunkan ke sana. Kerja sama saya dengan pemerintah dan gubernur di sana. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Yang ini yang di sana dikirim ke Australia, yang di sana dikirim ke Amerika, yang di sana dikirim tuh ke situ tuh ke Mau tuh untuk ke itu VTU itu saya punya itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambut kurang zambun. Ujilat ukubat. Dosa nu moal kebel deui disiksa. Kan kadang-kadang lain deui cek jana teu ngeunah ieu. Kaheula tenang heula. Eta mah ucapan Allah jati tah kitu ka Kangjeng Nabi Musa. Lamun nu susah, aya nu susah, aya kiai susah, aya ustad susah. Jeung kiai-kiai mah geus bae sambutna ka Musa, cak Gusti Allah marhaban bi syi'aris sholihin. Mun aya kiai nu mana bae ti mana bae geus bae sambut. Bahasana eta kos kitu tah bahasana marhaban bi syi'aris sholihin. Sono urang ngobrol hayu urang teh. Nah eta jeung ahli-ahli agama jeung nu susah kararitu. Mun nu sugih bahasana omongkeun zambun ujilat uqubat. Sia aing cenah naon geus diomong kos kitu. Mun paeh bal kebel ieu kahisaban. Dunia mahalaluha hisabun wa haramuha ikabun. Yaqabun moal kebel mun bapa paeh kahisab kanjeun kumaha ge. Jalain cakula jak cek Nabi tama. Kula mangan nyaritakeun doang. Kula loba omong ieu motor bae moal teh di motor. Begitu di sepeda motor, marhaban bisyari soli. Wah, tolol. Datang nu sugih mah luar biasa nu susah diantepkeun. Ieu kiai Bangkawarah ieu kos. Aju kudu kumaha? Nah, kuari pengusaha deketan ku urang, deketan teh ulah hayang jang diri sorangan. Jadi diri sorangan mah geus dijamin ku Gusti Allah, dahar nginum engke ge aya bae nu mawan cucurut bakal nanti. Ulah sieun beurit marawan kadinya, ucing marawan kadinya. Ye, atuh tah geus pokona kitu bae geus di Gusti Allah. Allah Maha Kawasa, jelema nganang karak bae. Dah, cak Gusti Allah nu mere, atuh maung pun mangmawakeun kadinya roti. Dijejelanna ge ku mau. Masya Allah, ulah sieun-sieun. Atuh komo urang loba jelema. Beureunanan mau ngarupa anak urang. Ku anak urang, padahal mah maung eta. Kan emang maung nya sok ngakolan bapak. Sok menta maksa eta maung ngaran. Deketan ajak Musa cek Gusti Allah yuk ngenteng menang ngomong teu kudu ngomong ajak ke masjid ajak ke majelis taklim ajak ke pondok pesantren mun nya haju ngomong layak ya dibangun siap kula ngabangun deketan tanu sugih sebab eta nu sugih ge termasuk kana syi'aris sholihin tinggal kuari mah bergerak na di syi'aris sholihin apa henteu nu susah mah bergerak teh ngun kasusahanana bae nya mah geus boga tanda syi'aris sholihin tapi iya ya nu sugih ti mimiti pejabat pemborong pengusaha dan lain sebagainya nyana aya eueuh arah kadinya satungtung aya baturan satungtung eueuh cuengkeun bae mah tak naon sih tah eta kos kitu teu bisa tak kiai teh hooh lumayanan aya di samsuan eta asal geus kos kitu bae ditegor ku Allah hei sia mah lain titah kitu titah nyukseskeun agama lain haju hayang barang batur tanta mah sugi-sugi batur kunaon sia haju hayang engke lamun sia hayang ketika nyana teu meres sia bendu atuh kunaon ngabenduan dia eta menu nyana tah
eta pas gitu nasihat ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Masya Allah, awas nalika urang engke ku Gusti Allah ditegor terakhir keur bubungahan beunang kabeh bakal nafaidahum mub lisun fakuti ada birul kaum, maka dicabut akhirna kaum, dipotongkeun dipenggaskeun alladzina zalamu eta jelema nu zalim kabeh tungtungna dibeakeun kabeh eta mangke bakalna dibeakeun kabeh. Lamun tangkal kayu ngan sakadar pang-pangna doang diragajian ditutuhan sirungan deui. Tangkal kayu kuari tak tangkalna kadang sirungan deui sanajan jadi lambat. Kuari dihandap tetep aya keneh nu sirungan deui tapi ieu mah geus dicabut jeung akar-akarna. Fakuti ada birul qaumil ladzina dicabut langsung ku Gusti Allah jeung akar-akarna mun nisbat di tangkal kayu geus moal sirungan deui. Kitu kene jelema zalim cabut ku Gusti Allah moal sirungan deui. Abu Jahal cabut, Firaun cabut, Namrud cabut, dicabut bae ku Gusti Allah. Aya teh melalui rakyat engke, aya nu melalui Gusti Allah langsung siksa ku Gusti Allah, cabut ku Gusti Allah. Tapi pencabutan gitu teh kadeleuna mah melalui tangan masyarakat, hakikat ti Gusti Allah. Mun geus teu bisa ku kitu langsung ku Gusti Allah tsunamikeun deui, gempakeun deui, cabut ku Gusti Allah. Contoh nu bara heulang geus. Tinggal kuari urang keur berhadapan jeung Amerika. Beuh, Amerika mah poha aja jasa ieu teh jeung urang. Urang kuari teh keur lain lalagaan teh menghadapi Amerika teh. Beuh, Indonesia mah geus bertekuk lutut. Tapi di luar negeri anti Amerika nangis nampak luar biasa. Sanajan ditincakan Irak tetap rakyatnya anti Amerika, tidak akan diserahkan negara secuil pun terhadap Amerika. Termasuk Libya sanajan geus diacak-acak ku Amerika, cek rakyat Libya anti Amerika, tidak akan kuserahkan secuil pun negara Libya terhadap Amerika. Nementak dibom deui kedutaan Amerika na kurang Libya acak-acakan kuan. Aya pembuatan film Kangjeng Nabi Muhammad baheula mah Fajar Isa Demisi baheula mah kuari aya pembuatan film ieu Kangjeng Nabina nampak. Begitu nampak ternyata pelecehan, dibom kedutaan Amerika di Libya. Satu suara Irak, Iran, wabeh. Ieu mah lamun diteruskeun kuari pemberitaanana bisa perang dunia, perang agama, ieu mah lain lalagaan kuari. Di Indonesia kuari geus 1-2 geus mengetahui ngan henteu dipublikeun bae lamun ieu dipublikeun hudang ujianana. Kiai-kiai ujianana mah titah santrina kiai na mangke bae. Ya Allah ya Rabbi. Dunia geus hudang ge. Lain lalagaan ieu mah lamun geus pelecehan terhadap Kangjeng Nabi saha nu teu hudang, saha nu teu marudah, pangheulana marudah nu kamari ieu perang jeung Belanda. Aki-aki umur 90 tahun geus kieu bae nya nama. Aing mah teu perang ge tereh bae ieu jagna da. Ye, ulah disangka lamun geus pelecehan ka Kangjeng Nabi urang ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika kuali dilecekeun mun teu hudang. Nu mabok ke ujianan hudang sial meureun ta Amerika. Amerikana lurah pantogeun habak. Ja eta kepanjangan tangan Amerika. Ieu mah lain lalagaan ieu mah. Geus dibom, kuari geus diarahkeun deui pembomanana ke kedutaan Amerika nu aya di salah satu negara. Mal dicaritakeun ku kula. Kuari geus acak-acakan. Nu paehna opat anu rumah sakitna Ambalaya, kedutaan Amerika di Libya dibom make roket. Emang kumaha gitu. Tah ieu kuari keur ka Indonesia, keur ngome janggot SBY. Tenang ye. Aduh ampun ini Masya Allah karim. Nah ayatnya numantak rahimallahu abdan tadabbaru hadhil ayat. Allah merewelas asih ka jelema anu mikir jeung inget-inget kana ieu ayat. Lantaran lamun kurang ditadabur dipikir urang bakal mengarah kana tobat loba maca istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Mun urang boga anak bejaan sing hadeceng gitu lantaran ieu keur fatahna alaihim abwaaba kulli syai' besi ka dituna akhadnahum bagtatan sing hadeceng. Adapun urusan Allah ngan urang aya geus tobat matuh ngeunaheun bae. Sing hade kata tangga urang anu judi teh sing hade ja ieu mah geus teu bisa temempan ku sungut kiai geus temempan ku Gusti Allah ieu mah geus tinggal nyiksa we cak Gusti Allah sia
ku utusan aing ulama-ulama teu mempan ku aing na bae geus teu mempan cek nya mah naon dek lupat ka mana sia ku aing digempakeun deui sia akhadnahum bagtatan na'udzubillah min mantak geus bae lah batur mah teu ngadarengkeun urang bae nu ngadenge lobakeun urang istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala salurkeun fasilitas nu aya di urang pake syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala nu dibere ilmu tanjirkeun melalui ilmu nu dibere tanaga tanjirkeun melalui tanaga nu dibere wawasan tanjirkeun agama melalui wawasan nu dibere wilayah tanjirkeun agama melalui wilayah anu dibere harta tanjirkeun agama melalui harta eta fasilitas pamere Allah jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi rabbil alamin sadaya puji tangtu ka Gusti Allah nu mangeranan alam kabeh hartina puji ka Gusti teh lantaran ditulunganna para rasul dirusakna para kafirin ku Gusti Allah setelah teu daya teu upaya salila urang berdaya urang kudu ngalaksanakeun daya jeung kekuatan urang kerahkeun daya jeung kekuatan urang untuk melawan musuh-musuh Allah ketika urang teu berdaya tetapi urang teh geus terjepit jasa doa ka Gusti Allah Allah maha uninga ke Allah anu nurunkeun adab langsung sakaligus itu baik guys wah hese hari di Jakarta atau pemilihan gubernur tenges mulai kafir coba eta teh kumaha sagoreng-gorengna ai muslim pan rada deres pasa bagus-bagus kafir pan musuh walan tardo angkal yahudu walan nasor hatta tattabi'a millatahum ngaran kafir mah musuh bae sajahat-jahatna nu muslim lantaran eta mah maksiat ngaranna tak eta pan geus mulai diduet-duetkeun ku sekarang itu eta kakara hiji encan ka negara ka daerah-daerah nu saja geus jeung calon-calon ge nu bararagus deui ieu mah tinggal fatahna alaihim abwaaba kulli syai kadituna akhadnahum bag na'udzubillah min zalik geus teu daya teu upaya engke bakal aya bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala deuleu dina alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi bil fil ashabul fil geus teu daya teu upaya nu ngajagaan Baitullah serahkeun kudu ngajagaan aja nu Gusti abdi mangan sakadar ngurusan abdi bae jeung ngurusan onta abdi atuh ai Baitullah mah nu Gusti mangga teges-teges tak kawasa teh ya turun pan burung ababil kitu bae urang mah tah ieu selalu kitu jeung kitu ngan teu meunang kitu bae memehna tetep kudu berupaya urang ngelawan sekuat tenaga ketika nyana aksi nyen seserang-serangan atau nyana aya aksi pelecehan-pelecehan seperti film dan lain sebagainya ya otomatis nu mentak urang kuari encan kukumaha di luar negeri manggeus pohara memehna tetep urang ngadoakeun ka ahli-ahli Allah saagama urang nu aya di luar negeri baik di Libya di Irak di Iran kitu di Saudi Arabia Yaman dan lain sebagainya Timur Tengah saagama atau di urang kabehan seagama urang ngadoa mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala diberi istiqomahan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tetap agama Allah tetap jaya agama Allah tetap luhur melalui ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin can kaburu bae Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanatabi'al hawa Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah